Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi darini amin. Inna wa akhwatuha ari ieu eta bab nerangkeun inna wa akhwatuha jeung pirang-pirang dulurna inna. Tangsibu innal mubtadas man wal khobar tarfa'uhu ka inna zaidan dzu nadhar wa mislu inna anna laita fil amal wa hakadha ka anna lakinna la'al. Tangsibu nasobkeun, tangsibu nganasobkeun naon inna lafaz inna al mubtada'a kana mubtada isman bari jadi isim, isman bari jadi isimna inna. Wal khobaro sareng ngaropakeun kana khobar, wal khobaro sareng ngaropakeun kana khobar tarfa'uhu tegesna ngaropakeun itu inna kana khobar. Ka inna zaidan dzu nadhorin seperti lapan inna zaidan dzu nadhorin. Inna zaidan sa'nyana zaid eta dzu nadhorin jalma anu ngabogaan pamikiran wa mislu sareng eta wa mislu inna sareng eta ngumpamaan lapad inna anna ari lapad anna laita sareng lapad laita fil amali dina ngamalkeun atau dina beramal. Waha jeung inget-inget kaza eta sapertikeun nya kitu deui inna ka anna lakinna la'alla ari lapad anna lakinna la'alla. Wa akadul ma'na bi inna anna walaita min alfazi man tamanna ka anna litashbihi fil muhaki wasta'malu lakinna fistidraki walitarojin wa tawaku'in la'al ka kaulihim la'alla mahbubi wasol. Wa akadu sarang pada naukidan itu jalma Arab orang Arab al makna kana maknana kalam bi anna ku an bi inna ku inna anna sareng ku anna walaita ari lapad laita eta min alfaziman sawareh tina pirang-pirang lafadna jalma. Tamanna anu ngarep-ngarep itu si eman karena ari huruf anna eta litasbihi karena tuduh faedah nyarupaan fil muhaki dina perkara anu nyarupaan kana perkara sejen.
Wastamalu sareng pada ngamal itu Arab, urang Arab. Eta lakinna lapad lakinna fistidraki. Istidroki dina makna istidrok. Al istidrok teh artina teh nyusulan omongan. Wali tarojin sareng eta tuduh makna taroji. Watawakuin sareng makna tawaku. La'alla ari lafad la'alla. Kakaulihim sapertikeun ucapana urang Arab. La'alla mahbubi wasola. Tegesna ucapan la'alla mahbubi wasola. La'alla mahbubi susuganan kakasih abdi. Eta wasola datang itu mahbub. Itu si mahbubi. Tona wa akhwatuha ari ieu bab ari ieu eta bab nerangkeun dzanna wa akhwatuha jeung pirang-pirang dulurna dzanna. Insib bi dzannal mubtada ma'al khabar wa kulli fi'lin ba'daha 'alal athar. Kakhiltuhu hasibtuhu za'amtuhu ra'aituhu wajadtuhu alimtuhu. Ja'altuhu ittakhadtuhu wa kullima min hadhihi saraftahu falyu'lama ka qaulihim ghanantu zaidan munjidan waj'al lana hadzal makana masjida. Insib nasabkeun ku anjeun bidonna ku dhanna al mubtada kana mubtada mal khabari sarta khabar wa kulli fi'lin jeung ku saban-saban fi'il ba'daha dina sabada dhanna alal asari kana tuluy-tuluy. Kakhiltuhu seperti kelapad khiltuhu. Khiltuhu arinya kitu deui kullun arinya kitu deui kullu fi'lin eta seperti lapad khiltuhu. Hasibtuhu eta lapad hasibtuhu. Za'amtuhu ra'aituhu wajadtuhu alimtuhu ja'altuhu ittakhadtuhu lapad-lapadna eta. Wa kullima jeung ari saban-saban lapad loncat sorofta anu nasrif anjeun hu kana itu emma min hadhihi tina ieu af'al eta falyu'lama tek dikanyahokeun itu emma kakaulihim sapertikeun ucapana orang Arab. Zonangtu tegasna ucapan zonangtu zaidan munjidan. Zonangtu nyangka abdi zaidan kasih zaid
mungjidan kana jalma anu nyalametkeun. Waj'al jeung kudu ngajadikeun anjeun lana karena orang sadaya hadzal makana kana ieu tempat masjidan kana jadi masjid